nyusul aya urusan nih kaki kita mana meureun ai garep-arep pan hese bilang jadi butuhkeun kodong deui yang ngomong ke pamajikanna aya teh televisi Kalimalang cenah bermusuh padahal mah urusan namunna ieu tungganna apa didian tungganna sudah teu nyusul mainna ai ngomong mah ai aya di situ di dekat warung eueuh ai aya di dekat pos eueuh ai tadi ka imahna teh ka majikanna aya di Kalimalang teruseuh tempo ka dieu eueuh kene wae omongan teh sesuai jeung perjanjian heran aing mah da balabat ditunggu ku aing aya urusan di duit teh pilih ka imah eueuh aing cenah di situ di teang eueuh tempo we geus eueuh di duit teh aya urusan saeutik ge buat hese padahal mah urang mah hayang berbagi saeutik kita punya kebagian tempo we teu ieu itu cen ajak aya urusan teu ajak padahal manehna pakilang tempo teang eueuh hese banget aing atau teu diajakan karunya sok ngabege euy pikir karunya tadi gini kana ngacacang we pas ieu kurang ngomongkeun naon urusanna ngajawab naon patenakeun minantuna cenah iraha ka dieu patenakeun minantuna ujang ka dieu jeung saha ngudumuk aing sorangan leumpang oge buah jeung kalangkang mau naon ujang ka dieu batur rek urusan alabatan hameur apa ini gawe ngelamar buat hese pertanyaan ampunan semenggah di minantuna ampun ditohana aing nempuan teh tadi meuning geus asa pareket cangceng lamun ibarat ieu teh mah batu geus rumutan aing ngurus teh manehna nungguan manehna nungtuna mah ungkat sabak urusan teh balik aing ditu mending ngawadag we mah bener mah